Sekali dayung 4 pulau terlampaui. Pulang beres berdayung, tuluy mulasara orok duyung. Tapi kela-kela besti, samemeh berdayung-dayung, urang nerekel heula ka Kanang Japati. Urang ngalaksanakeun heula tugas. Tah ieu ye biasa we tugas kikibring. Tah ieu sabun urang kibringkeun heula deui. Sok cari cing nyarampai di dinya. Lanjut we urang ngibringkeun baju juragan. Ngarah sabat ditinggalkeun teh caina tarurun ka handap. Kieu we besti dipeuretan da baju juragan mah. Tapi babari garing we da dipuncer meureunnan. Tah ieu nama urang nempo bubututan anu kapopohokeun. Biasa we si Bunit mah ngeuman poe kamari karek inget poe ayeuna. Hayu we besti urang langsung pulasara. Tah urang goloncorkeun heula cai sebening kristalna. Tuluy we calangapkeun eta si pengeringna. Tuluy we manian saurang-saurang eta si bubututana. Heueuh besti basa eta aya nu komen. Bunit atuh cenah pinahkeun pamoean teh di handap. Asakot mang capekeun cenah nempona ge hayu we pulang anting naik turun tangga. Kot sok gugurawilan cenah geuningan ari mawa seuseheun kana tangga teh. Heueuh besti dari punah pinah teh kudu geus nyampak pi tempateunana di handap teh. Bari di mana da di handap mah hararieum geuningan besti. Pang nama ieu pan mesin cuci moal bisa nuturkeun nya arek jalan ka mana turuna cing. Singkat cerita ngurus bubututan geus beres. Hayu we ayeuna mah urang lanjut berdayung. Ngeun pedah ieu mah berdayungna lain dina cai tapi dina aspal. Tah ieu geus nepi di pulau anu kahiji. Si Bunit teh rek neangan baju bodas keur teteh santri. Bari kot kudu langsung dipaketkeun cenah ayeuna keneh. Matakot langsung jius we ning ieu. Meuli seragam geus beres. Tah ayeuna mah urang langsung we urang bakutet. Heuh diringkus di bakutet teh besti. Hayu we ti kamari teh geuningan nampaan paket. Tah eta teh kalakuan si Tom and Jerry. Si Bunit mah bagian mayar we. Tuh ayeuna geus dararatang paketna teh. Kalah ngadon diringkus dipaketkeun deui ning ieu. Nepikeun kaki wari teuing di mana eta teh cicingna besti si Gunting teh. Matak masih setia we ning ieu make peso oren. Biasa mah lamun keur teu butuh teh sok aya gular galer. Ieu mah eueuh besti teu nempo sapotong-potong acan. Arek meuli bararosen hayuh leungit wae mah. Tah geus beres. Hayu lanjut urang anterkeun. Tuh kieu nya besti ari sagalaku sorangan mah. Ugil-ugilan sorangan. Tuh teu karasa geus nepi we di pulau kadua di tempat pangjajapan paket. Alhamdulillah lowong sia besti eueuh sasaha. Nganterkeun paketna geus beres. Hayu we urang lanjut perjalanan. Tah ieu geus nepi deui di pulau katilu. Arek meuli naon cenah Bunit? Ieu meuli panitih jeung jarum pentul. Barang sepele tapi penting geuningan. Tah jauh geus nepi deui di pulau kaopat. Tadi narek meuli bumbu marinasi sakalian ngaliwat. Ari pek teh kosong cenah besti. Ari pas malik ka tukang jol aya si Ibi Barokah. Sok cenah jajan heula tungtungna maning tah kalah ngagiwing. Ret deui kalah kana kangkung. Kot hejo ngabolototan. Tungtungna mah da sieun kalah diasupkeun we ning ieu kana keresek. Geus ieu pulau terakhir ieu mah. Singkat cerita geus torojol we ning tah karorompo. Kulantaran inget wae kanu amis hayang geurang ngahuapkeun. Matak hayu we urang huapkeun dulu. Urang santai-santai dulu sejenak sambil menikmati jajanan ti si Ibi Barokah sesuai dengan namanya Barokah. Mudah-mudahan Barokah oge pas dihuapkeunna sing jadi tanaga pikeun ngalaksanakeun kahadean. Geus geura gawe deui ayeuna mah. Hayu hayu. Tah geus beres berdayung-dayung ka 4 pulau. Ayeuna mah waktuna mulasara orok duyung. Ceuk saha orok duyung nu kitu? Heueuh apan duyung teh lauk li. Tah ieu mah orokna pedah kot